hade pisan jelema nu aya manfaatna keur ka jelema deui nu aya gunana sabab di dunya mah butuhna harta keur manyangkeun umur keur nyakolahkeun budak keur ngadidik jeung sajabana terus digawe teu hasil ayeuna isuk tuluykeun teu hasil isuk pageto cenah eta teu hasil wae wajar biasa teh mah tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa. Hade pisan jelema nu aya manfaatna keur ka jelema deui nu aya gunana sabab di dunya mah butuhna harta keur manyangkeun umur keur nyakolahkeun budak keur ngadidik jeung sajabana terus digawe teu hasil ayeuna isuk tuluykeun teu hasil isuk pageto cenah eta teu hasil wae wajar biasa teh mah tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa. Hade pisan jelema nu aya manfaatna keur ka jelema deui nu aya gunana sabab di dunya mah butuhna harta keur manyangkeun umur keur nyakolahkeun budak keur ngadidik jeung sajabana terus digawe teu hasil ayeuna isuk tuluykeun teu hasil isuk pageto cenah eta teu hasil wae wajar biasa teh mah tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa. Hade pisan jelema nu aya manfaatna keur ka jelema deui nu aya gunana sabab di dunya mah butuhna harta keur manyangkeun umur keur nyakolahkeun budak keur ngadidik jeung sajabana terus digawe teu hasil ayeuna isuk tuluykeun teu hasil isuk pageto cenah eta teu hasil wae wajar biasa teh mah tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa. Hade pisan jelema nu aya manfaatna keur ka jelema deui nu aya gunana sabab di dunya mah butuhna harta keur manyangkeun umur keur nyakolahkeun budak keur ngadidik jeung sajabana terus digawe teu hasil ayeuna isuk tuluykeun teu hasil isuk pageto cenah eta teu hasil wae wajar biasa teh mah tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa. Hade pisan jelema nu aya manfaatna keur ka jelema deui nu aya gunana sabab di dunya mah butuhna harta keur manyangkeun umur keur nyakolahkeun budak keur ngadidik jeung sajabana terus digawe teu hasil ayeuna isuk tuluykeun teu hasil isuk pageto cenah eta teu hasil wae wajar biasa teh mah tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa.